Kami sieun, sieun. Dak, saya akan hibur kehororan itu. Menurut saya mah teu sieun, tapi nggak tahu menurut kalian sieun atau henteu. Kita mulai play video pertama. Just tuh lihat, nih saking horornya nya si Kunti guys sekarang mah keluar siang-siang. Dia tuh lagi ini kayaknya mah dari main surfing, Buah yang lagi non cosplay, iya mah ini cosplay surfing teh tuh, make baju-baju Kunti. Atau boy itu teh korban aja, ya. Yang lagi piknik kelihatannya ciga Kunti kagulung koma, pada ka bawa palit. Banyak Kunti ka bawa palitnya, teu ngarti aing eta mah, Kala ieu di luar negeri jelasnya ya. Tak aneh, ini film atau realnya paranormal activity, tapi dah katinggalnya mainnya sih sampai segitunya. Kata saya juga nggak ada jurig anu maehan jelema. Moal nepikeun ka jurig nyilakakeun atau maehan jelema moal aya lah. Ieu mah terlalu berlebihan. Soalnya si anjing itu nggak bereaksi, katanya si anjing itu nggak bereaksi tuh. Ada anjingnya bereaksi kalau ada makhluk halus, dia tuh bisa lihat, katanya seperti itu. Ini mah si anjing nggak bereaksi, cuman lihat majikannya dialung-alungkeun tuh, teuing kunaon teh dialung-alungkeun. Film tapi sigana ieu mah si Kunti lagi tuh. Wah anjing, luas. Langsung hilang tuh. Ini di rumah kosongnya. Ini buat kalian konten kreator, kira-kirana kalian tuh penakut, janganlah nge-explore nu ciga karirnya. Mun bener-bener gede kawani mah sampeurkeun, saya ada ngajarowok ning sieunan tuh. Tuh muncul lagi tuh. Mukanya rusak Di rumah kosong nih lagi explore mah biasa. Semakin banyak sih enak nu konten-konten gitu Wah, iya Kunti merah Hibar kela anjing ngareureuwas aing aya anjing. Wah, ya aya keneh Aya keneh. Terlihat ieu mah di talian anjing. Katingali pisan aya seling eta anjing. Tuh semut pisan anjing. Lain jurig eta mah. Ya anak kecil itu ada bayangan tuh. Ada bayangan teuing naon anjing teuing naonnya, tapi lompat udah. Kan anak kecil mah masih polosnya, masih bisa lihat katanya, tapi tidak semua anak kecil seperti itu. Urang teu ngarti nu dikategorikeun bisa lihat teh nu kumaha anak kecil nu biasa ningali teh nu kumaha urang teu apalnya. Tuh ieu bisa lihat tuh. Keluar tuh. Anjing. Anjing. Merenya emang bisa anu budak keutik ieu mah dibere kelebihan ku Allahnya. Mang itu buah matic, mobil matic itu tinggal itu gigina untuk tekan sorangan buah itu matic udah mah positif we nya atau mun teu dihanap teh ningan. Jadi di teh dihanap anjing keur diomean ieu mah. Sok kumaha. Soalnya kan kahanap pungkul, kan mun oper gimana kagigirna teh. Ieu mah rek atret berarti ieu jurig rek atret ieu balik deui ieu mah Ngan turun naik kungkul anjing eueuh nu kasisi eueuh nu kagigir. Positif memang buah keur diomean teh dihanap anjing. Keur dioprek. Wah, anjing reuwas. Ieu mah kayaknya rumah hantu ieu mah Ulus. Lainnya si lalaki ini teh tadinya mau bikin mimik-mimik serem pas ngaliuk bonekana hirup sorangan. Jadi ini teh mau nakut-nakutin orang, ternyata dia takut sendiri anjing. Balago di luar negeri mah tapi emang serem menurut saya nya. Jurig-jurig luar negeri atau anton luar negeri itu lebih serem secara penampakannya. Nggak tahu mungkin karena saya terlalu sering lihat jurig-jurig di Indonesia nya. Terutama saya sering lewat ke Asia Afrika, loba jurig jadi teu sieun Tapi begitu lihat si Caki tuh, ini kan ini boneka tuh. Ini pasti anak buah si Caki ieu mah Ya anak buah si Caki baby doll teh tah nu kieu.
Tapi serem saya bener orang nonton si Caki, padahal si Caki teh bukan jurig sebenarnya namanya. Pembunuhan we teh mah. Ya pocong tuh tinggal rek bersihan toran. Anu ki rajin aja pocong rajin nu kieu euy. Beda cigana gancang bersih lamun toran dibersihan ku pocongnya. Tinggal gugulit ikan pocong tadi jero toran dah jamin bersih tuh. Anggapnya busanya si pocong teh. Gitu unggul. Wah, ieu ngalayang euy. Ieu kuntina ngalayang euy. Anjing bener ngalayang ieu mah. Wah, las we da kutunduh mah nya. Nah naon ge dek sakumaha jago, dek sakumaha ieu kutunduh mah eleh anjing tingali. Jurig sakumaha nying ceunan parah ge si ieu nangis tunduh mah euy. Moal maka ganggu anjing. Satpam di mana ieu nya? Ini ada di peternakan, ini di kandang kambing, tiba-tiba muncul pocong. Tapi tidak ada yang reaksi si binatang teh. Berarti bobodohan, karena cek saya tadinya kalau binatang itu bisa lihat mah pasti dia ada reaksi, ada gonggongan atau ngemeh lah, mah dombanya pasti ngemeh, anjing naon ngemeh. Nah, ngemehnya. Tuh ini mah bohong, berarti ini bukan pocong asli karena ya binatang mah lebih sensitifnya. Binatang lebih sensitif. Euy. Di mana ya euy? Ieu masuk hareurewas ya euy. Ieu di kosan anjing mah teh. Kalem coy, dengkeun coy. Di laundry, iya tukang laundry. Kade anjing kaluar tinu mesin anjing. Wah anjing goblok babaturana anjing horor teh anjing. Tah eta urang seremen nu kitu deh paning aya pocong kunti nu bieu anjing leuwih serem caing man. Goblok anjing reuwas sarap anjing. Ieu kunaon euy? Ieu anak kecil diganggu lagi monoknya di ninina teh. Tah kalau seperti ini urang rada-rada bukan percayanya masuk akal kene dibanding yang tadi yang diangkat ke atas. Ieu ada percaya kene urang nu kieu euy. Anjing ditarik usahanya eta budaknya euy. Mun ditarik diajak jajan mah teu naon, ieu mah ditarik boka cai. Perhatikan baik-baik di detik ke-17. Anjing teh mah ieu di jalan ya euy. TPU Joglo. Mana anjing? Aing sih ngalawas man ngaliwat motor hungkul dak. Anjing ieu mah tah. Ieu pocong-pocong anu geus dinas anjing cik urang ge. Bukan hanya di Joglo anjing tah. Di Sarijadi, Sukajadi, di Lembang loba anjing pocong kareu eta mah. Pocongnya make QRIS euy. Jadi anu ngemis sekarang mah ngemis kalau di Bandung nya anu ngemis teh parake setelan pocong euy. Jeung make QRIS anjing cai teh motifna naonnya? Karena dia tuh munculnya teh di sore sampai malam teh. Gimana kalau benar-benar ada yang ketakutannya juga anak kecil. Da karena pas di jam-jam macet sambari jilat teh tah ciga ieu. Ya karek balik dinas ieu mah. Goblok suan aing teh dek ngarewas euy. Ini apalagi nih rumah kosong nih. Keur aliran kayaknya nih lagi mati listrik ini mah. Eta tah aya rambut tuh. Bawa ucing hideung eta. Stabilkeun kamerana. Nih, muringkeun euy. Asli euy nu ieu mah euy. Kepala setan tanpa badan cenah. Kuyang-kuyang teh meureunya. Kuyang-kuyang. Tapi bawa ucing, eta teh ucing hideung. Anjing, tapi bener aya beungetan cenah euy. Bener euy, dada murining tah nu bimo euy. Pindah anjing goblok. Reuwas anjing. Gitu ditutup ku saya reuasnya barudak. Aing euy. Tenan udah lumayan nya. Kembali lagi di Kamisieun minggu depan. Jangan lupa di like, di komen, di share tong poho euy. Ramekeun mun bisa mah absen cik penonton Ipin Capruk Kamisieun teh di mana wae nya. Oke, balik lagi di Kamisieun.